Ngaran kuring ramal. Ngan sakitu-kituna eueuh papanjangna. Kuring teu nyaho naon pangnang kuring diarana ramal. Kuring ge moal protes bedah ngaran kuring lain Obama atawa Lionel Messi. Kuring moal protes sabab cek kuring ngaran alus moal aya mangpaatna. Lamun kalakuan mahiwal jeung papalimpang tina bebeneran. Kuring oge moal protes pedah batur sok nyarebut galo ka kuring. Padahal cek rasa kuring waras teh. Cek kuring jecek kuring teh. Batur we sok nyebut eta miring atawa kuring saendan ka kuring. Padahal kuring mah acek teu miring teu sing. Padahal cek kuring loba nu leuwih gelo tibatan kuring. Anu gelo mah tuh anu sok ngalingan duit nagara. Nu gelo mah tuh anu resep ngarasap harta jeung ngarebut hak rakyat. Nu gelo mah tuh pamimpin anu norek tara ngadenge rakyat anu ngajerit teu bisa dahar. Nu gelo mah tuh pamimpin anu ngahajat mangpang mengpen tina kakayaan rakyatna anu sagala kakurangan. Nu gelo mah tuh pamimpin anu teu bisa mimpin. Nu gelo mah tuh pamimpin anu lakuna lain turun tanen. Teu gampang deuleu jadi pamimpin teh. Gede deuleu tanggung jawabna jadi pamimpin mah. Leuwih teu sanggawa ya deuleu jadi pamimpin mah. Teu kabeh deuleu bisa jadi pamimpin. Nu mata kuring mah sok seuri mun ningali anu ngantri pada hayang jadi pamimpin. Nu mata kuring mah sok ngabarakatak lamun aya nu teu terejelan hayang jadi pamimpin. Tah lain teu waras ngaranna lamun kabeh hayang jadi pamimpin. Leuh sing sadar ari hirup geus pada boga hancengan. Moal nya kabeh jadi pamimpin. Lamun batur jadi pamimpin atuh urang jadi anu dipingpinan. Apan salat ge aya imam aya anu jadi makmuna. Jadi rakyat ge lamun bener jeung bager mah apan leuwih hade darajatna tiban pamimpin anu kencrut. Kusabab jadi pamimpin teh lain gawe enteng. Kuring mah teu hayang jadi pamimpin. Mending kieu hirup bebas, eueuh anu ngatur, eueuh anu nyarek. Mending siga kuring, bebas teu gauger, ku atur itu ieu. Nu matak lamun hayang hirup tumanina lepas tina sagala kasusah, hayang hirup siga kuring. Wassalam.